barudak, dulur, sahabat, kecap bahasa takwa aya 5 pirang-pirang huruf. Al-awalu ari anu kahijina, kecap bahasa takwa nuduhkeun kana huruf ta. Ari huruf ta nuduhkeun kana tawaddo, handap asor, DP rendah diri. Jalma-jalma anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala moal boga kasipatan ku sifat sombong. Boh sombong dina hartana, boh sombong dina ilmuna, boh sombong dina pangkatna, komo deui sombong dina hal masalah ibadahna. Jalma-jalma anu takwa lamun ngabogaan sifat sombong ku ilmuna, sifat sombong ku ibadahna, sifat sombong ku pangkatna, ku hartana, bakal sirna eta pada malande komo dina masalah ibadah. Bakal sirna bakal hangus ku ngabogaan sifat sombong. Bahaya lamun jalma geus ngabogaan sifat sombong. Iblis dikaluarkeun di sawarga. Dasarna alim sujud ke Nabi Adam alaihissalam. Dasarna manehanana leuwih pinter, manehanana leuwih lila di sawarga. Bahkan manehanana ngarumasakeun leuwih sampurna diciptakeun dina seuneu. Maka sanajan dipiwarang ku Allah sujud ka Nabi Adam, eta iblis tetep alim sujud ka Nabi Adam. Ngan boga kasalahan hiji-hijina eta iblis dikaluarkeun di sawarga ka alam dunya. Kusabab naon? Kusabab ngabogaan sifat sombong. Komo deui urang sabangsa manusia. Ulah sombong ku ilmuna, ulah sombong ku pangkatna, ku kakuatanana, ku ibadahna. Teu aya anu disombongkeun. Makhluk anu paling mulia iwalti manusia. Maka pangsaya-sayana jalmi kedah ngagaduhan sifat tawaddo, handap asor, DP rendah diri dina hal apapun anu dikerjakeun. Wasani jeung ari anu kaduana bahasa takwa aya qaf. Ari qaf teh nuduhkeun kana qanaah, menerima apa adanya. Naon rupa anu ku urang dilaksanakeun dina poe ayeuna ti mimpi di hudang sare tepikeun ka sare deui. Boh dina masalah rezekina, boh dina masalah naon wae nampi apa adanya. Menerima apa adanya, naon rupa anu tos ditangtukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah eta jalmi ngagaduhan sifat takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu jeung ari anu katiluna, sifat takwa nuduhkeun kana huruf wawu. Ari wawu teh nuduhkeun kana apik. Jalma-jalma anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala khususna apik dina masalah ibadahna. Boh dina tempatna, boh dina pakaianana, boh dina badanna kudu suci. Sangkan urang sadayana ditampi naon rupi amal ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Kusabab urang apik dina masalah hal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Arabiu jeung ari anu kaopatna takwa aya huruf alif. Alifna alif wasol. Nuduhkeun kana eta huruf alif teh nyaeta huruf alif teh istiqomah. Ari istiqomah teh angger. Menurut Imam Ahmad At-Tizani ngadawuhkeun, kun tolibal istiqomah, nu pangheulana anu kudu disukuru teh nyaeta istiqomah. Walatakun tolibal karomah,
ulah nepi urang ngarepkeun hiji sesuatu hayang karomah. Sabab karomah bisa didatangkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala dikala urang bisa istiqomah. Al istiqomatu afdalu min alfi karomah. Istiqomah leuwih alus tinimbang 1000 karomah. Sabab ayana karomah pasti eta jalma istiqomah. Ibnu Malik ngadawuhkeun kalamuna labdun mufidun kastaqim. Datangna hidayah taufik karomah kusabab eta jalma selalu istaqim, selalu istiqomah dina ibadahna. Sanajan amalan anu saeutik tapi istiqomah, eta amalan bakal melesat, eta amalan bakal gampang diijabah, eta ibadah bakal ditarima kusabab istiqomahna eta jalma. Jalma-jalma anu takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala ngagaduhan sifat istiqomah. Al-Hamisu jeung ari anu kalimana kecap bahasa takwa aya huruf iya. Iyana iya wasol. Nuduhkeun kana yakin. Yakin kana hal anu sifatna goib. Bahkan dina surat Al-Baqarah ciri-ciri jalma anu beriman ke Allah Subhanahu wa ta'ala percaya